dina ngalaksanakeun amalia ibadah urang teh kudu apal kana predikat hukum amal ibadah dilaksanakeun urang. Ameh naon ameh supaya urang ngaheulakeun menpikeun prioritaskeun amal-amal ibadah anu leuwih penting jeung mandirikeun amal ibadah anu predikatna handap. Sabab loba jelema nu ngalaksanakeun amal ibadah nu mun teu dilaksanakeun teh teu mantak dinarakaeun. Ngan aya amalan-amalan ibadah nu lamun ditinggalkeun teh justru malah asup kana neraka. Kaloba jelema anu ngalaksanakeun fokus prioritas ngaheulakeun amal ibadah nu padahal mah sing teu dilaksanakeun oge gitu teu matak dinarakaeun. Tapi aya amal ibadah anu henteu dipentingkeun ku loba jelema bahkan ditinggalkeun nu padahal mah ku ditinggalkeun teh aya ancaman asup ka neraka. Tadina pangajian malam minggu ieu pangaena teh beureun tarawehan heula otomatis pangajian teh jadi ngaret rada puting. Maka tong nepikeun ka urang ninggalkeun pangajian ku sabab melaksanakeun tarawehan. Lain ngawonkeun kana tarawehan sae. Tarawih teh hiji amal anu ukur bisa dilaksanakeun dina bulan Ramadan. Dina bulan sejen mah teu aya tarawih. Bahkan lamun urang maca kana padilah-padilah tarawehan kahiji, kadua, katelu, jeung ka-30 eta padilahna masyaallah gede pisan. Tarawehan 10 pertama, 10 pertengahan, 10 akhir urang kaji kana padilah-padilah tarawehan eta luar biasa. Ngan tetep we ketika memang ditinggalkeun teh teu aya tah ancaman. Ngan lamun misalna jelema ninggalkeun thalabul ilmi, mengkaji kana fikih ditinggalkeun, mengkaji kana tauhid ditinggalkeun, mengkaji kana tasawuf ditinggalkeun, justru eta mah aya ancaman. Ancamanna ge sulh timah mautna. Ancamanna ge teu kabawa imanna ketika mautna. Sehingga di dieulah urang kudu bisa cerdas. Maka para ulama anu anjeun atos mengkaji kana hukum-hukumnya, kana asbabun nuzul dikaji ayat ieu teh turun hukumna jadi ieu awalna teh pada ayat kisah ieu mun eueuh kisah ieu mah jadi robah. Nya dina fikih aya karana teh usulul fikih ieu teh haram-haram teh pada segala fikih mah jadi ieu gitu. Dikaji ulama sehingga memprioritaskan amal ibadah memang kudu diprioritaskeun dan memang para ulama mah apaleun tah kana predikat hukumna. Maka ieu disampaikeun dina ngaji malam minggu ge engkong nepikeun ka urang ngaji nu geus istiqomah malam minggu ayana tarawehan capek ngan tarawehan akhirna istiqomah malam minggu jadi henteu. Tah teh jadi henteu aya salahna jadi ngaco gitu tah. Alusna kumaha nya alusna mah urang teh tarawehan istiqomah dina tarawehan ngajina tong ka
tinggal gitunya. Mau secara kasarna, mun urang berbicara kasarnya, berbicara awalna teh kajian ting tarawih penting ngaji ulah tinggalin. Tapi nya teh bae. Goreng kitu teh nyualusna mah nya tarawih engkoh, engkoh. Eta. Jadi kudu hafal predikat-predikat hukum dina ngalaksanakeun ibadah sehingga orang bisa memprioritaskan mana yang menuju kudu diprioritaskeun, mana nu rada dipandeurikeun, mana nu kudu dilakukeun amal ibadah jeung mana nu kudu dipandeurikeun. Eta teh kudu hafal kawana mah fardu, wajib, sunnah, kudu hafal ieu teh fardu, ieu teh sunnah. Itu kudu hafal. Oh ieu teh makruh, ieu teh haram. Jadi mana yang kudu kurang diheulakeun ditinggalkeun teh gitu. Tongkrang ninggalkeun pamakruhan haram hantem teh jadi ngaca. Ka urang ngarokok, ngarokok teh makruh bahkan aya ulama ngarankeun ngarokok. Terus urang teh ngarokok. Ai ka batur keheul wae, izin wae, rendah-rendah. Teh jadi ngacapu. Ngarokok mah teu mantapkeun neraka. Ari ngomongkeun batur, aya keul ka batur, hayu dihantam di lebok. Tah teh jadi ngacak. Kajeun teh ngarokok tapi ate teu keul ka batur. Gitu. Paham? Jadi kudu pinter tah dina masalah ngalaksanakeun amal ibadah. Tong urang aya budak-budak perkara-perkara maliyah anu cek bahasana teu antak pinarakaeun kalah ninggalkeun nyepelekeun perkara-perkara amal ibadah anu justru ditinggalkeun teh justru kalah bahaya yang urang ieu loba tah ilmu bawa dina fardu dina sunnah bawa dina haram dina anu makruh ninggalkeun perkara anu diihtilafkeun ku para ulama anu diijmakeun ku para ulama pa dilaksanakeun ieu ngacap ieu teh kalau loba jelema kitu teh. Kalau loba kudu hati-hati. Salat tarawih teh hukumna sunnah. Ai teu ngamaafkeun ka batur keul we ka tetangga eta mah doraka. Doraka. Tarawih hayu dilaksanakeun ka batur benci wae. Itu pinarakan keneh teh teh kudu sing cerdas. Dina amal ibadah teh. Urang ngalaksanakeun tarawehan ya 20 rakaat halus tapi aya nu leuwih penting leuwih prioritas dina ngalaksanakeun tarawih adalah memaafkan kepada orang-orang yang mendolimi kepada kita. Nya leungitkeun kabencian ka jelema-jelema eta nu leuwih penting mah. Atuh boga keul ka batur ngalaksanakeun tarawih. Pul 30 poe tarawih. Keul we ka batur ujung-ujungna mah naraka-naraka keneh. Ya, bener deh. Karena ieu ulah pikir ka jadi ngacampur kapur-kapur amal ibadah. Jadi kudu apal dah predikat-predikat. Bulan suci Ramadan panen teh bulan anu suci, anu bersih gitu tah. Ya. Dohiriahna kudu sing bersih, puasana sing bersih. Nya batin lagi bersih. Jadi balikan di intina walaupun memang ayeuna berngaji malam minggu rada penting tapi orang kudu apal ya kalau nepikeun ka urang ngalaksanakeun tarawih kadang ngaji ditinggalin eta jadi halus nya kajian teh ke tarawehan penting ngaji jalan ya, tapi halus kan tarawehan itu ngaji ke dilaksanakeun ieu leuwih halus pisan nya jadi lamun makruh haram wajib sunnah itu kudu diabah ya orang sekarang apa Quran apa Quran ini di rumah teh jadi ngaco ya ngaco teh jadi memprioritaskan amal-amal ibadah anu cek bahasana daya ancaman tapi teu ngalaksanakeun amalan-amalan ibadah justru ditinggalkeun teh justru kalah jadi ancaman asup ke neraka. Eta jadi ngacampur. Eta loba nu kitu teh jelema teh.
enjang urang mah tarawehan dikaji ke 20 rakaat 20 rakaat bari dikaji hati urang teh sehingga lahirah urang keur ibadah batinnya urang teh ibadah